salam kawilujengan di lebat nami Gusti Yesus Kristus. Pangandika Gusti nyangamkeun dina 2 Timotius 3 ayat 16. Kieu unggalna dawuhan Gusti. Eusi kitab suci sagemblna wahyu ti Allah sarta mangpaat pikeun ngawurukan kayaktian, pikeun ngawawoleh anu salah, pikeun ngomean kasalahan, jeung pikeun nungtun kana hirup anu bener. Dina kahirupan urang tangtosna masih keneh maryogikeun panuntun panuyun aya bimbingan supados urang ngagaduhan tatakan anu sae di payunan Gusti. Hayu para wargi sadaya, urang sami-sami diajar ngalangkungan pangandika Gusti ieu tina 2 Timotius 3 ayat 16 ieu nyaeta supados urang teh dieusian ku dawuhan Gusti, urang tiasa dididik diatik ngalangkungan pangandika Gusti, tur urang ulah ngalalawarakeun karena dawuhan Gusti eta kumargi dawuhan Gusti ieu kangge nungtun dina kahirupan urang sadaya. Gusti Yesus ngaberkahan.